Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra sakumaha biasa unggal saban wayah kieu Mang Barna ngadongeng bade neraskeun hanca garapan anu katuna tina carios kalayan judul Siluman Gunung Sembung karangan Kiliksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Ngeraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mitra dangu anu saratia micinta mika dudeuh mika heman kana acara dongeng mugia ngajantenkeun pangbeberah kana manah. Karina teh eta mugi-mugi bae sadayana pada sami sehatna. Nu mangdongengkeun sehat, nu dipangdongengkeun sehat sadayananya. Mangga mitra urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sakada pula mitra kaum dangu satajan diteraskeun aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB edisi 2017 bahan tina katun Combat 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L, tangan panjang sareng ponok. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we atanapi WA ka 088557850430. Aduh nun, naon cenah MDMB mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Mun kene wayahna aya gambar Mang kitu nya, mangga tiasa pesen. Atur nuhun. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah langsung pencit getihna balurkeun kana baju si bagus. Cek si Dewata manehna mah anger ngajanteng bari nangkep harigu. Yudasara ngagugu serepet ngalugas bedog geresel bencit mencek terus getihna dibalurkeun kana baju si bagus. Puguh we jiga anu nya baju teh boloboran ku getih. Kudu teu nyaho mah moal burung percaya yen eta teh getih nu boga baju. Saenggeus rengse cul weh mencek meunang mencit teh ditinggalkeun. Bral duanana mulang lempang gancang ngajugjug ka lembur bari mawaha teh nu sugema. Mitra kaum dangu ayeuna kacaturkeun di lemur Giri Jati harita teh sarua wae keur bejeuna hujan gede. Jalma-jalma taya nu ngulampreng di luar ngarampih ka imahna masing-masing. Cilencang curcor solokan balanyir buruan leber ku cai malah aya gawir anu uru gaya tangka cau anu rungkad. Dina kaayaan kitu Ki Jatiluhung jeung Nursi keur dariuk duaan di tengah imah bari nyang hareupan teh panas minangka keur ubar tiris. Lain adi akang inget wae ka si bungsu ieu teh. Palang siangnya ceuk Ki Jatiluhung nyarita dari anaker. Lajengnya na dina panona kokolebatan wae beungeut anakna anu bungsu. Piraku da diasuh ku duaan atuh. Maksa teh diaping ku duaan. Cek Nursih manehna ge terus rasa sanyana mah inget wae ka si bungsu ngan teu wani ngedalkeun bisi ngabarubahkeun ka salakieuna. Lain nakamarana atuh arulina teh nya wayah kieu can barali. Jaba hujan deui nyer-nyer pi ka malangin kolot.
Manawi sakadap deui ge sumping atuh apana? Cek Nursih ngalalamu hate salakina. Bener we omonganana teh deui. Karek ge cacap nyarita kitu kadenge aya anu kaketerok kana panto hareup. Duanana curing hak meh bareng muru katepas bray panto dibuka. Ari bre Siliwata jeung Yudasara jali breg tas huhujanan. Mana si bungsu nah balikan duaan. Bapakna ujug-ujug nanya kitu da geus terus rasa. Ingat wae ka si bungsu Siliwata. Teu buru-buru ngajawab kalah ngareret ka adina bari ngarahuh. Bus katepas gek diuk bari ngahegak. Paroman alum kawas nya keur sedih kingkin. Yudasara nya kitu deui. Bisa naker nya niwarana deh. Mana si bungsu Jang? Nursih sadua geus teu sabar. Mak, Bapak, abdi teh rumaos lepat. Teu tiasa nalingakeun nu jadi dulur. Tiwas puguh ge. Si bungsu kacilakaan tiwas, Pak. Tiwas kumaha asing bener ngomong deh. Bila aku teu becus ngasuh adi. Keur naon make digugu-gugulin ari teu bisa ngajaga mah. Hayo terangkeun kunaon si Bagus teh. Ki Jatiluhung amek Beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Tadi teh si Bagus nyumpitan manuk, Pak. Rada anggang ti abdi. Da abdi jeung Yuda keur reureuh bari muka timel, Pak. Teu kanyahoan aya maung anu ngagaur. Sugan teh lain nubruk si Bagus. Hanas ukur digerowane ku abdi teh dibejaan yen aya maung cing teh kade. Cing horeng duh. Ampun, Pak. Abdi rumaos talobeh, Pak. Rumaos abdi teh talobeh. Siliwata Teu ngajentrekeun. Tapi ku Ki Jatiluhung geus kateguh. Jadi si bungsu teh dihakan maungnya. Sumuhun gitu, Pak. Dek, aing teu percaya. Teu percaya. Si Bagus teh geus gede, moal bisa kitu wae. Tangtuna ge bisaeun lumpat. Jeung deui lamun nya si Bagus ditubruk maung. Nah aku maneh teu ditulungan. Ih, Bapak. Si Bagus teh keur anteng ngintip manuk puguh oge, Pak. Ngadepong barinya ka sumpit. Teu nyahoan di tukang aya maung. Terus nubruk ku abdi diteang rek ditulungan ka sampak teh geus tiwas, Pak. Tuluy digusur ku abdi direbut ngan beunang teh bajuna wungkul, Pak. Ta ieu bajuna, leres eta bajuna. Cek Yudasara di numu omongan nu jadi lanceuk. Tuluy ngabijilkeun baju Ki Bagus nu geus meunang ngabalur ku getih. Song dibikeun ka bapana. Mitra kaum dangu laku lampah kitu teh nya. Bet kawas carita Nabi Yusuf geuning anu di jailan gulanceukna nya mitra. Atuh nenyo kanyataan kitu Ki Jatiluhung. Kawas nu leungit pikiran warasna. Leungit akal sehatna katenung ku getih beureum. Kabobodo tenyo ku getih mencek. Suku ngadadak leuleus. Pikoro nyalek ku piceurikeun. Gabrug baju Ki Bagus teh dirontok direbut. Bari dipelong bangun. Nu kacida sedihna. Nursih ge teu kuat nahan ka sedih. Cipanon tuluy juuh. Ujang, anaking, dadah teuing kasep. Kitu cek Nursih bari tuluy milu ngarames baju Ki Bagus anu pinuh ku getih mencek teh. Siliwata jeung Yudasara teu ngaromong duanana ngeluk tungkul semu alum. Nemongkeun rasa sedih jeung nalangsa. Atuh sakedapan mah sepi jempling. Nu kadenge ukur sora hujan anu anger ngagebret. Sakapeung kadenge sora gelap ting geleger. Ki Jatiluhung jadi malaweung. Gek diuk panonna melaung kanu jauh nyawang kaayaan anakna anu bungsu anu ditubruk ku maung.
terus digusur dibawa kanu rungkun kacipta anakna budal badil mandi getih teu walakaya. Berbayi Cipanon bijil leket teh awakna jadi lungse taya tangan pangawasa. Sabab hiji-hiji nanu jadi andalan Iwati ka anak bungsu. Kari-kari ayeuna aya bejaki itu nyapu gue mata kerentas pangharpan. Siliwata, Yudasara, geramarani heula ka ditu. Disalin pakaian bisi asup angin. Cek Nursi bari nutupkeun pandot tepas lalaunan. Mangga mak, Siliwata ngagugu terus ngaleos ka pawon dituturkeun ku Yudasara. Kasedih jeung kana langsaan poe eta keur meujeuhna mungpungan kaki Jatiluhung. Beja nu matak tunggara ngaruntagkeun sumanget Ki Jatiluhung. Buktina ngahuleng ngahurun balung bari ngekeuweuk baju anakna anu bungsu. Kunursi sababaraha kali dielingan supaya sadrah tumarima kana naon-naon nu geus jadi kanyataan tapi Jatiluhung anger ngahuleng kawas anu taya deui sumanget hirup. Atuh anakna ge hariwangeun nenyok kitu masa geus disaralin baju. Ngariung nungguan bapakna nu ulang jentul wae. Pak, tos ulajan dan emutan teuing Pak palebah dieu abdi rumaos lepat bili bapak ngaraos hanjelu teraos manah ku ayeuna kajantenan ieu. Abdi tos sayogi kanggo nampi hukuman ti bapak. Sangam bari paos teh mah nyangakeun beuheung teuk-teukeun ti koro-gorokeun suku genteng belokeun. Siliwata, kami memang hanjelu. Haneuh, asa kalengitan ku si bungsu pasti nu salah nama maneh. Sabab maneh anu ngajakna ka leuweung. Jeung naon ulin teh make jig-jig ka leuweung. Tapi mun kami ngahukum maneh ku hukuman anu berat manakomo ku hukum pati, beuki beak we anak kami teh meureun. Ngajian kitu kami rek menta tanggung jawab di maneh. Mana kanyaah maneh kanu jadi dulur. Piraku ngan cukup ku kieu. Na teu aya niat pikeun ngabinasa maungna. Jeung na deui nahangan ukur baju anu dibawa. Nah teu badana anu nya sakeneh dibawa. Cek Ki Jatiluhung. Rajieun daek ngomong bari amak-amakan ka Siliwata. Terus terang abdi teu sangem ngalawanan maung anu sakitu ageungna Pak. Jika nama maung lodaya nu lain bantrak-bantrakeun nanging abdi bari nemongkeun kanyaah. Keun enjing bade diteangan maungna. Bade diperangan sakuat tenaga ku abdi jeung Yuda. Lain gitu Yuda. Laras Pak, kuring ge sanggup isukan mah. Tadi mah capek tuh dah jabat tiris lapar jeung hujan gede onggoh. Isukan teangan ku maneh duaan. Tapi Pak, nah kamana atuh neanganana? Kumaha kinten-kintenna? Upami maungna teu aya. Piraku eueuh lacak-lacak racan. Lamun eueuh di leuweung teangan ke kebun binatang. Meureun di kebun binatang mah aya maung lodaya. Teangan bisi diampihan. Pohara mitra, pohara. Alah, aya kitu nanya. Eta mah saur Mang Barna mitra. Alah, mohon ieu. Kela sakedap ieu mitra. Ieu ka capit 2 lamar janten lieur gitu Mang Barna. Mana bieu teh? Ka capit 2 lamar bade dibuka teh. Mangga urang teraskeun deui mitra. Tah, gitu. Teangan kumaha Ridwan. Mangga Pak, mangga. Mitra, Kacaturkeun isukna. Siliwata jeung Yudasara arinit deui ka leuweung. Malah sakalian dibarengan ku bapana dahayang nyaho kana urutna. Jeung deui sisuganan aya sesana teu kabeh beak
dihakan maung. Gancangna carita geus tepi kaleuweung terus muru ka hiji tempat anu dituduhkeun ku Siliwata. Tetela urut-urutna acan da memang tekung si kajadian. Siliwata nah maneh eueuh pisan urutna geuning. Mana? Cek maneh cenah digusur ku maung tapi mana urutna? Jalaran wengi tadi ageng pisan hujan apa? Segala rupi tapak lacak maung belang teh. Rupina karupus ku hujan. Cek Siliwata bisa pisan ngajawabna deh. Duh, kamana atuh si kasebelan deh. Ayo teangan, maung deh. Da pasti aya panonobanana. Moal jauh ti dieu pasti. Mangga, urang teangan, Pak. Beral atuh laleumpang deui maksud rek neangan sakadang maung. Tapi sial para tepi kawanci sareupna teu manggih tapak-tapakna acan. Atuh kapaksa balik deui ka lembur ngan di satengahing perjalanan. Kadenge sada maung ngagaur tapi jauh pisan. Atuh mending ngagebeg ki Jatiluhung teh. Ari tadi basa pabeberang maneh hayang geragok tepung jeung maung ari harita mah. Mau ringkak bulu punuk bujurna kokompodan. Sieun dipegat di perjalanan. Gancangan lembangna atuh. Eta maung bisi neburu ka urang. Muhun mangga, Pak. Siliwata hatena bunga. Sabab ku ayana sora maung, bapana bakal leuwih percayaeun. Teka catur di jalana tepi weh ka imah. Harita teh geus peuting geus liwat wanci Isa karek tepi ka imah. Ti Jatiluhung ngalungsar bakat ku capek pacampur jeung sedih hati mikiran anak anu bungsu. Nya akhirna mah kudu tarima kana nasib. Si bungsu rek dihajatan sakumaha ilaharna di lembur Kiri Jati. Sumebar beja ngeunaan Ki Bagus Rangga Jati nu geus jadi korban maung di leuweung. Nu pernahna disirah walungan Ciguntur. Beja pabeja-beja tatalepa ka unggal jalma. Akhirna nerekab ka sakuliah lembur Giri Jati. Malah Mang Soji ge geus ngadengeun. Palebah dieu jalma teh dibagi 3 bagian. Aya anu percaya kana eta beja. Aya anu teu percaya pisan, aya anu teu kaditu kadieu. Nu teu percaya kana eta beja kalah curiga kadua lanceukna. Nu geus kanyahoan ku balarea yen Siliwata jeung Yudasara teh apan jelema talengas. Loba nu milu bela sungkawa ka Ki Jatiluhung tapi teu ngurangan kana kasedihna. Ki Jatiluhung anger we nguluwut inget wae ka anakna anu bungsu. Kasedihna beuki tambah sanggeus aya 3 poena ti sapraki Bagus kabejakeun maot. Ari sabab aya hiji nini-nini datang ka imah laporan yen duitna ladang ngajual hayam dirampas ku Siliwata jeung Yudasara. Nyapuguh Ki Jatiluhung amekeun pisan. Sorena basa anakna araya di imah langsung ditanya, "Siliwata, Yudasara, Bapa minta jawaban anu tegas. Nahannya maraneh geus meres deui urang lemur. Ayo jawab." Teu Pak, teu rumasa. Moal bisa mungkir sia. Sabab ieu tadi nini nijah laporan ka bapa duitna ladang ngajual hayam teh dirampas ku maneh. Teu kira-kira sia ka nini wani kitu patut. Kacida teuing sia. Mitra, uleng Siliwata ngahuleung da memang rumasa tadi isuk-isuk tas ngarebut duit si Nini. Malah aya deui nu sejen nganu sejen mah teu wani lapor tayohna. Jawab sia rumasa tawan teu? Rumaos, Pak. Ulangkeun sia. Buru. Bapana ngamek. Mangga, Pak. Ayo, Yuda. Bari ngareret ka adina.
Jerut atau dua nana turun di imah leos init ngajuk juga imah nini nijah anu imah-imah sorangan. Di perjalanan dua nana tinggal ngomong, kurang ajar ini teh teburang diancam kalau ngajakin lapor. Kumahakeun ari geus kieu yuda. Kebenaran geus maju ka peuting Kang. Gusur bawa ka sisi lemur, walaran Kang. Satuju lah. Memang kudu kitu tuh man ongkoh batur-batur teh nu wani laporna ari nini kalah Kang hajakeun. Kero teh urang reyak deura. Kitu gunem caturna dua durjana nu memang geus ngamimitian deui ngajalankeun niat jahatna. Sanyana ti sapraki bagus eueuh di imahna. Eta dua jalma teh geus ngamimitian meres deui duit jeung harta sejena ti urang lemur Giri Jati. Ngan taya nu wani lapor lantaran diancam rek dipaehan. Panon poe geus surup harita teh. Tong eret reang keneh di sarada ari langit rada angkeub. Atuh babari pisan poekna teh ari surup panon poe ari reup weh poek. Siliwata jeung Yudasara tingkul liwet ka pipir imah nini nijah. Ngahep-hep dinubuni nungguan poek pisan kaayaan beki jempling. Sora jangkrik reang patemalan jeung gaang tapi perbawana tetep mata keung teu matak haneuteun. Geus majeuna kitu Yuda euy. Cukuplah. Ayo gusur. Sanggeus padami kitu juring Kang muru panto hareup ceger dijejak. Brai panto muka. Gebeg. Nini nijah anu keur nyang hunyar bari nyeupah teh ngarenya neuteub ka semah anu teu dionang bari rada ngaleper bakat ku sieun. Nene kurang ajar sia. Kumaha ni bebeja ka bapaing? Sia kudu narima hukumanana hayo. Nangtung sia nini peot. Nangtung sia. Lain kalah euneuk-euneukan sia. Nah, ieu teh Ujang. Nah, tegugur teh angin, ayonya amak-amakan, aya naon teh, aya naon Ujang. Sini nih bari ngadeg-deg. Tapi eueuh nu nemalan ka jengkang kak pepeuteyan ini nijah teh dicekal ku Yudasara. Durudug digusur kaburuan. Dituturkeun ku Siliwata jut kaburuan leos ini tinggalkeun imah. Nini nijah teu wala kaya. Mun beurang mah bakal katara beungeutna sepa, awak ngadeg-deg teu aya daya. Cungungung anjing babau. Sora tuweuh jeung sit uncuing patemalan puguh kaayaan beuting teh kalah beuki pika keungeun. Matak maruringkak bulu punuk. Mitra kaum dangu kacaturkeun isukna. Urang lemur Giri Jati guyur salalemur saja jagat. Lantaran mereka cai manggih layon ini nijah ngagoler di sisi jalan angkarak bengkang sarta beheungna geuneuk tapak nyekek. Para pangurus lemur pahibut Mang Soji jeung anak buahna milu nguruskeun terus nalungtik sabisa-bisa tapi teu aya laratan da puguh nu jahatna teu ninggalkeun lacak. Nini nijah anu geus teu sanak teu kadang hari tadi urus ku pangurus lemur di biayaan ku sararea pada miara pada mulasara sakumaha mistina. Kaayaan lemur jadi genyileung geus mimiti datang deui kasieun. Beja ngeunaan maotna nini nijah tepi ka Ki Jatiluhung. Nya puguh Ki Jatiluhung reuwas ujug-ujug tegbay boga pikiran goreng palang siang anakna nu boga hadas. Atuh terus harita keneh dicalukan sinangariung. Selene dua nana datang guk-gek dari yuk. Aya pikir saeun naon Pak? Kami rek nanya ka maneh Siliwata. Dikumahakeun ini nijah teh naha dititah mulangkeun duitna. Kalah kitu kadengena geuning. Teu dikumaha apa tibag dicekek unggul? Gebeg. Ki Jatiluhung ngagebeg bakat kureuwas eta kalem ditanya teh. Tadi kukumaha can tibang dicekeke wungkul. Tenyana anakna bakal nyarita kitu. Sajongjongan mah Ki Jatiluhung teh ngahuleng teu lemek teu nyarek. Diuk ge asa teu napak heu bakat kureuwas. Keur kitu teh deui Yudasara ngabijilkeun ku Jang Rompang. Menang maling dina lomari Aki Sabda teh langsung ditodongkeun ka bapana.
Nyapuguh Ki Jatiluhung beuki reuwas ajeng-jongan teu daek ngomong. Pak, kuring geus rila bebeja ka Bapak. Yen kuring hayang menang warisan harta bana anu loba ti Bapak. Tapi kanyataanana, Bapak teh miskin taya kaboga lantaran harta anu bareta loba beak dibikeunan ka batur. Taina harta bana Bapak rek dipentahan deui ku kuring, rek dikumpulkeun keur pibekeuleun kuring hirup. Ayeuna Bapak ulah pipilueun kana urusan kuring sabab kuring geus gede ayeuna mah, geus bisa nangtukeun jalan kahirupan sorangan. Mun Bapak rek ngahalang-halang nasib Bapak moal aya bedana jeung Nini Nijah. Kitu deui mah teu meunang pipilueun. Malah lamun daek mantuan mah Bapak jeung emak bakal senang. Hayang naon bae oge bakal kasorang sabab urang bakal beunghar deui Pak. Tenyo leuit ayeuna mah geus pinuh deui ku pare. Ceuk Siliwata bari papeta. Tutunyuk panon molotot ka Ki Jatiluhung nyapuguh Ki Jatiluhung jeung Nursih anu ngabandungan mani ngahulang jiga anu keuna ku tenung. Jawab Pak, rek pipiluan atau moal? Yudasara milu nyarita. Nah Yuda, urang teu perlu jawaban pokona Bapak jeung emak geus nyaho. Yen urang keur aya kahayang, lamun Bapak jeung emak hayang panjang kene umur, pasti bakal nurut ka urang. Ceuk Siliwata deui. Atuh geus kitu mah jep taya nu nyarita, Ki Jatiluhung ngahruk bingung teu bisa mutuskeun naha kudu kumaha ari geus kitu. Malah Nursih ge Teu wani ngomong, ukur ngurutan dada meper amarah. Sanggeus ngomong kitu Siliwata turun ti imah dituturkeun ku Yudasara. Ari Ki Jatiluhung jeung Nursih tibang colohok bengong. Kawasakitan nu teu daya teu upaya. Sanggeus rada lila, cilaka. Urang kasiksa ku lampah anak. Kudu kumaha ari geus kieu Nursih, akang marumasa teu bisa mutuskeun ieu utek. Kalah ieu rek pikiran jadi kaur. Mana nu bener ieu teh, mana nu bener? Pokna Ki Jatiluhung bari ngusap sirah tandaning bingung. Ayeuna mah keun bae apana, urang teh kudu bisa nahan diri. Bisi kalah namahan cilaka, sabab barudak teh geus gede geus boga ilmu pangabisa geus lain lawaneun. Di kasaran geuning kalah ngancam apan diantep sarua bae. Meningkeun bae cenah sebeuheun heula ngan urang ulah petot-petot ngadua ka Allah nyuhunkeun pitulung tinu agung. Pan urang mah geus nyata teu daya teu upaya, teu mampu ngawarah jeung ngadidik anak anu dua. Cek Nursih Dari anak Pubuhan awewe asak sasar, jauh ambahan rasa, panjang pamikiran. Bener gitu eta teh Nur, tapi akang era gubalarea. Sabab ayeuna mah pastina oge geus kanyahoan ku umum. Yen anak urang jadi baragajul, ngajeger di lemur urang. Ieu teh lain beja anu matak nyugemakeun ka kolot. Mana komo jadi jeger kitu. Marukana kolot teu milu ngarasa era. Takduna oge bakal nyalahkeun ka bapana anu teu bisa ngawarah. Taina bapak kudu ikhlas kudu ridho. Anak nu dua pasrahkeun ka balareakeun sina diwarah. Sina dipapatahan ku carana sewang-sewangan. Kitu we apana. Ki Jatiluhung ngahulang mikiran omongan pamajikanana. Ana dipikir-pikir bet benerkeun bae sina diwarah ku umum. Sugan we aya anu mampu ngungkulan ilmu jeung katelengsan anakna. Nya, mending kitu we ayeuna mah tuh. Mitra, akhirna diridokeun kitu, tumamprak kana kanyataan, bari tetep tawakal ka Allah. Kocapkeun Siliwata jeung Yudasara. Harita teh lempang bapai jalan tengah go ka hiji imah terus nyimpang. Nyampak teh boga imah keur aya. Hei, sadiakeun duit jeung pare. Engke balikna disamper ku kami lamun teu ngagugu. Ieu imah diduruk ku kami. Kitu pokna. Leos ini deui. Gok deui ka imah sejena tepung jeung nu boga imah ngomong cara tadi. Nyapugu nu boga imah teh ngahulang, cager cenah. Bingung jeung sieun saurang eta ya anu ngomong atuh. Kitu jeung kitu we menang sababaraha imah. Bus ka warung sagala didahar sagala dipenta. Nu eueuh kudu aya. Mun teu digugu nyarekan tukang warung soak dag-dag deg-deg bakat ku sieun. Sabot Siliwata jeung Yudasara barang dahar. Tadi dijanggian badami jeung baturna tetela kabeh ge sarua ngarasa sieun taya nu wani ngalawan.
kapaksa pamenta Siliwata digugu duit diayakeun sakadugana, pare oge disayagi ngan sarerea geus janji rek bebeja ka Mang Soji, hiji-hijina kolot nu dipikolot ku balarea. Heuleut sawatara waktu lar deui Siliwata jeung Yudasara ngaliwat terus nyimpang rek mupul naon-naon nu geus dijanjikeun. Lamun kahayangna kacumponan, aman teu aya naon-naon. Mun teu dicumponan, pasti aya nu diciduhan, dicabok atawa dijejek, tegasna mah disiksa beakar. Poe eta Siliwata jeung Yudasara untung, pare menang loba duit merkis 2 saku pinu. Siliwata ngaheot bari leumpang ngagandeang, paroman marah mai hatena bunga. Kocapkeun korban poe eta, kabehna teh aya genepan. Ngariung di sisi jalan mimitina mah ngarasa sieun. Sabab mun kadengeun yen lapor kanu wajib, pasti bakal aya nu dibinasa. Hiji-hijina jalan kudu menta tulung ka Mang Soji, tapi teu meunang babarengan kudu rerencepan salah saurang. Sanggeus satuju sararea nu diutus teh Mang Unus, mitohana si Piri. Mang Unus langsung napungan ka Mang Soji. Kasampak teh Mang Soji keur ngabaheuhai di baturan ku Ohan, keur ngomean korang paranti lintar, hari bisa dia keur ngabulaeh we nyeupa. Cager pohara Midra hanyakal ka bujeng Neng Nong. Dugi ka dieu heula siluman Gunung Sembung karangan Ki Leuksa, mulangkeun ka Tineng didongengkeun deui ku Mang Barna. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana parhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.